Anglus lampahipun ya astra jinga sareng Bapak Hansip. Ngacariosnya tadi ieu leuweung geledegan. Di astana aya dua makhluk anu nuju uplek ngobrol. Duka ngobrol keur nanahaon. Kalintang dinesna daryana ieu dua makhluk. Ngahiliwir bau menyan haseup di mana-mana keluar estuning rada poek kayanana jiga pinuh ku Ibun Bajra. Iblis cing cari kikik, setan barakasakan cing cara kakak. Namah keung, namah kapaur. Di leuweung geledegan kayanana. Gusti aduh pada ngapoy aya hasip teh anggarna batu. Gusti nu agung hirup aing jadi kieu marakayangan ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima konmo ku numur beng alam. Rumasa hirup baheula keur jeneng keur masih kene hirup kaula teh tunggul di parut catang di rumpah. Teu apa kana aturan di rumpak. Mata kieu ayeuna marakayangan. Sakitu geus dibaledog anjing dah. Da teu keung aing mah henteu ngadengena gengan ruji teh makanya au. Naon sia teh? Anjing leuweung dieu teh. Ajag teh kitu teh sorana teh. Ada maklum di leuweung geledegan astana ongko. Tah. Cicir atawa cucurut. Oh bebence nu kitu teh. Oh budak ayeuna mah moal apaleun bebence. Buru-buru budak teh lamun ngadenge kitu teh budak teh buru-buru tangkubankeun. Cenah tibra ngadenge bebence teh baheula mah. Urang mah hanyat deui we. Ka indungna. Aing inget baheula kaduhung mah bener tarati heula nya kanca. Geus kieu kaula teh jadi marakayangan. Hirup di bakut teh kieu cangkeut teh aing. Hayang muka ieu tali pocong. Hayang diri boning aing teh geus ateul buuk teh. Pinuh ku totome. Maklum atuh dah hirup di dieu kotor kaula teh. Nying sieunan jelema aya mah geus eueuh nu sieun. Ngadon dibeberik aing make jeung di film sagala rupa. Di pala lotret jelema ayeuna mah aing datang dewa boro-boro sieun. Baheula mah aya maon tong borok kitu aing mah kakarang ngagibegeun tatangkalan ge baheula jelema baheula mah geus birat. Ayeuna mah ngahaja aing di teteangan. Karunya membabaturan urang kuntil anak.
Eta mah jadi panemleuhan kuntil anak mah kabeh dengan kamera teh dipotoan. Kuntil anak ku jelema teh dipotoan make jeung buukna teh dikenyang. Wah, jelema ayeuna mah eueuh kasieun. Nya Heeh. Ai ku kuring teh sieun, ai ku cucunguk amuradul jelema ayeuna mah sarieun. Padahal garang kene aing cucunguk. Garang kena aing pocong jeung cucunguk mah. Cia, salah ngomong bae ada pocong. Alah, geuna meureun waya kieu ududnya. Babaturan, ran. Hei, babaturan, ran. Hei. Saha? Babatur kaulah babaturan ran. Anjing pocong anjing. Teu sadar kapan manehna teh pacang. Alah pok, sugan teh lain babaturan. Dari mana neng? Kok maneh teh juri tapi ngomong tengah gendrung. Maksud mana teh naon? Da ngomongna anu ngaranna Kunti mah kudu ngagendrung. Maneh mah mending ngedop gitu. Hei. Oh, jadi kudu make eho. Da aing mah teu boga ehona. Kitu kudu nage. Ya hayang ngobrol sini kana batur tisu kene nih. Isuk-isuk cicing diana pontang kacaringin ngin. Ayana maghrib kia di nutison di sisi jalan hayang ngobrol bro. Oh, mangga ga. Tak gitu atuh. Aduh, ngobrol naon atuh ieu teh. Ayo ente teh saha ngaran? Abdi teh si. Esi. Ya. Nah, menenyang sari kan. Pemajikan tukang gabang. Ganti atuh. Ganti atuh. Abdi mah da kulantaran baheula maotna ge tahun 42. Baheula teh pae teh tahun 42. Ganti we ayeuna mah ku Ike meureun. Aduh, Ike Nurjana. Henteu make Nurjana. Ike naon? Ike wungkul. Geus teu make eho lieur. Ngarah keung. Keung mah keur batur keur sorangan. Lain neng Ike kunaon baheula maotna. Sidikan abdi teh baheula teh mautan diri, mautan awak. Mautan diri. Mautan Oh, bunuh diri. Ini bahasa Indonesia tuh Sunda maehan awak. Oh, kunaon gara-gara maehan awak nih. Nyeri hati abdi teh. Pedah abdi teh boga anak wae rumah tangga 7 tahun. Teu nyerahkeun teu naon. Ngaleos salaki abdi teh mah. Oh, manul. Nya. Nu manul teh saha? Duka. Ceu Ike atawa salakina? Duka saha da abdi teh rek kudu dikoreh ku batur piraku di. Dikoreh ku batur kumaha? Eta mineng teu di kitu. Di kitu mah geus teu sirikna sapoting teh aya kana genepna. Genep kali. Ya, tapi eta teh nyerep-nyerep. Teu nyerep-nyerep. Akhirna salaki abdi melarikan diri. Olo. Kabur. Kabur. Ka mana kaburna?
teu apal abdi ge kabur teh ka mana terus teh abdi teh ngahulang ngaraga meneng. Abdi teh ngaragrakeun maneh kana sumur saat. Sumur saat Nya, atau asa- mau sumur saat mah moal naon? Nyata teu maot teh. Nu Tuluy. dina bedrip kahiji teh nya ngaragrakeun maneh ka sumur ka handap. Cret ngagejret. Teu maot Teu maot. hanyat deui. Hanyat deui, tuluy. Tos hanyat teh abi teh erek bunuh diri nyokot peso. Nyokot peso. Nya. Heeh, tuluy. Dikeretkeun kana leungeun srak. Apa teh? Leungeun anu mana? Leungeun nu itu pek teh peurih. Teu jadi beurit dieu mana da peurih. Dia buat. Dieu. Oh jadi perih karaja. Ya peurih. Tuluy kumaha? Kumaha cekeun teh abi teh hayang bunuh diri tapi ingin tidak terasa bagaimana? Tuluy. Nah abi teh terus naik kana tiang listrik. Tiang Nyetrum maneh. tanah naik kaluhur ke tiang listrik pangluhurna pisan. Ere ngarakrakeun maneh tadi namanya ngan sieun ngagejret siga kana sumur saat. Tuluy. Mani lewang teh. Jadi sieu dek maot teh. Tuluy. Ai pek teh ngaragap kabel. Anu hiji dicagap, anu hiji dilamut. Tah tidinya. Maot. Tidinya abdi paeh. Oh. Kesetrum. Kasetrum. Oh, deuh teuing. Untuk kudu dipikadadoh da geus maot Pak. Heeh. Nya abi teh dikurebkeun. Eta ku apa dikuremkeun? Pan apaan kulawarga abi teh ngurebkeun. Heeh. Biasa di padungan abi teh nya. Terus di luhurna teh di auran kembang di rampean. Abi teh nya cicing wae da di jero di handap abi teh da puku geus maot teh ya. Heeh. Eta ngarep-ngarep salaki abdi anu kungsi tega ningakeun abdi. Ai ningakeun teh ka mana? Teu apal abdi ge duka ka mana. Ngaranna saha? Omod, Omod. Alah, ngaranna teh omod. Abdi mah nyanyi. Ike Mod, teu wawuh ka aing. nah saha? Nu kabur teh aing. Piraku. Bener Da lain kabur tadina ge. kumaha Rek kitu? neangan ubar. Akang teh neangan ubar. Mun tah jalan katabrak ku beus. Oh kageleng ku bos. Nya. Paingan teu wawuh meni ancur. Marana Aduh Gusti nu agung Ike. Aduh Gusti papangih di kieuna ayeuna. atuh mangkane urang geus saalam deui aya mah. Geus beda alam, ayeuna mah saalam deui. Beda alam. Tah lamun kitu mah urang memorian yuk. Sok tuh. Bulan madu. Inget kene baheula bulan madu geuningan. Nya. Ka itu kataguban parahu. Oh, Kan maneh teh geuning ka handap di kataguban parahu teh. Nya kan- Di handap aya teh kawah teh. Eta kawah geuning dihakan ku sia eutik karita. lain kawah nu dihakan. Naon? Kapan abdina disuntrungkeun ku akang. Eta teh batu kahakan ku abdi. Bagdad teh bisa panggil ayeuna nya. Aduh, meureun da teh urang teh bisa kukumaha. Ayeuna mah da dibeungkeut. Ieu pan aya tali pocong. Leungeun ka mana tuh calikeun kareta abdi teh nyeri hati bisa da mana. Padahal abdi teh geus ka dokter ayeuna mah. Kabar teh abdi teh ka dokter geus dipariksa pajarkeun mah subur cenah abdi teh. Ayeuna mah. Aya nama. Dokter saha? Cek dokter Ahmad. Ahmad Sopari. Apa coba? Aduh, baru kan teh. Nah, gitu. Jadi kudu kumaha tuh ayeuna kapan geus. Anjib. Bener tinggali keur ieu tinggali. Berpacaran teu meunang berpacaran ieu mah tuh euy. Bawa-bawa teman nipu meureun. Lain nipu cep. Baledog lah ku cep udah. Kunaon baledogna? Siksa baledog lah cobaan. Pada aku mang atuh kumang baledog. Emang nyita rada iya rarang-rorong ya. Weh nang rorong abdi Kotokeun. sarua abdi ge sarua weh kieu mah. Tah eta baledogna mang eta aya batu eta dinya batu dinya. Eta batu bawa. Oh iya iya. Heuh. Gede teuing siapa batu segede kieu mah nya batu segede Nya ulah nu eta nu leutik segede peureup eta mah batu pondasi eta nya heuh gede. Oh gede teuing tah ieu nya. Heuh dan eta Siksa tuh. Jok, baledogeun kumang.
aya tanggal hana pun manalika masuk aya nu murag kade. Naon murag kana hulu? Hileud teh. Banyak hileud tarik. Hileud manalika mah da sok tarik. Oh hileud manalika mah tarik. Nya. Mang, hari-hari nih Mang. Coba dong dia Mang. Mengkol batu. Nah ngagulutuk ke dia batu. Mang teu keuna si Mamat teu keuna tuh. Cok. Si ada pupuri Oh, dia. dari Mang balik dong sih. Oh, Ai. Kurang ajar saha wani-wani ngaheurean kaing. Kurang ajar maneh teh. Kadia siamun wani mah. Hayang dicekek lo gor. Kurang ajar hei para denawa. Ge. Iya nu ngaheurean aing tewak. Ge. Wah, cilaka. Mang. Ari Mang nanaonan atuh? yuk, Jadi ngaganggu dedemit. Jadi kieu ngamuk dedemit teh yeuh. lain incep itu yuk mengker nyokot menyan ya. Keur naon menyan? Orang belum di hareupeunana. Meh naon? Supaya ngiles manehna. Ah, si Mang ngiles-ngiles di sini udah datang. Wah, kacau. Kurang ajar si lompat ka mana ngaganggu kana Waduh, tempat Cep. aing. Ya. Waduh. Wani-wani siya ngaganggu kana katengtreman bangsa aing. Wani-wani katengtreman bangsa aing diganggu ku maneh-maneh bakal dipedaran ku kaula tebal. Hei, jurug jarian. Aing ge nyaho si teh keluar tina jarian si teh. Sampah masyarakat si teh. Ditangkep ku aing. Lu jadi sampah masyarakat mamaneh. Puguh-puguh aing ketentrem ku sia ku manusia diganggu. Kabina-bina ting sete sopan kana ke tempat aing anu kiwari ku maneh bakal diganggu tebal. Hei, dengekeun si jurig. Aing mawa kasieun deuleu lumpat kanu poek paribasa cepat turut tong lompat kadinya cenah. Sangat sirik sia riweuh teh sia mah ngariweuhkeun si teh. Menyan aing ye dek dibeuleum ka sia teh. Hayang nyaho. Ngomong naon aing teu ngarti. Aing mawa menyan oi. Rek mawa menyan rek mawa nanaon ge aing mah teu sieun nu penting maneh rek balik apa moal ti tempat aing. Lamun maneh balik syukur teh balik maneh bakal dicangkal ku kaula tebal. Jurig naon si teh. Can naon jauh tobat-tobatan si teh. Dengekeun si teh. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa si teh rig. Koe jurig aku lanang. Koe lanang aku lanang siat sakarepmu aku ladeni. Ha? Sok. Surah merata jaya merata semaju. Surah merata cep. Cep lawan emang lu bang ngomong atuh. Eta surah merata cenah jurig surah merata ye. Jurig di Cirata buat ting cep teh. Kudu apa ya cep? Wah hebat euy. Wes. Mah beunang si teh da jurig masuk ngageblos si teh. Ngageblos tuh. Ngageblos si teh. Hebat bisa ngeloki itu maneh. Wes. Iya. Tuh, sok si teh. Sok. Aduh, cep. Tuh. Weh, itu kelingan. Cep.
Mang gelut atau heureuy? Lain heureuy rieur bener gelut jeung jurig mah ngageblos wae cep. Jurig mah teu bisa. Wobat maneh teh jurus teh sajurus jeung aing. Murid saha maneh bangsat? Saha? Maneh murid saha? Murid guru ah. Guru ngaranna saha? Teu make ngaran guru ah. Wah poekeun jigana jelema ya. Kurang ajar geus beakeun ide modal siap ieu. Wah ieu what this. Kurang aja what ieu. Wes sap what ieu. Wes ieu what ieu. Tuman sia marukankeun aing ke eta tepak tilu teh euy. What ieu. Oh. Oh iya meureun disebut babi ngepet si babi ngepet sih teh. Lain babi ngepet sia. Atau bagong torek sih teh. Aing kurang ajar di podaran ku aing sia makhluk hejo. Naon sih teh bujang manuk hejo manuk aing sih mang aing manuk magejeng nyangga aing teh hangsip. Aing teh selaku keamanan di pihak manusia. Aing si laing di pihak jurig sebagai naon sih teh. Aing sarua pihak keamanan di pihak jurig. Hah? Tapi mana ieu ngariweukeun ieu. Sarua maneh nu ngariweukeun mah. Rek balik apa moal? Astana ieu teh tiba heula ge teu pati sanget. Sieu teh. Nah aya maneh sieu jadi sanget kieu teh. Cidik ieu tiba heula ge sanget sia nu kitu mah kurang ajar maju sok. Wah sok ya. Sia teu beunang. Aduh, teu beunang. Acan. Wah sok ya. Wah hebat sia aja. Awas ya. Wih sampai ya. Kurang ajar sia. Ayo kepung waktu poe banget. Anjir deh. Ngariweukeun anjir teh. Pan keur badaminya keur ngobrol si anjing ansip teh ngaliwat ka dieu sugan teh moal ngabejaan babaturan anjir jadi riweuh aing kacau anjir teh lain mabuk teh kan jurig teh nuju badanten ayeuna abdi si hangsip ngalangkung ka dieu. Sugan teh moal ngebejaan babaturanna anjir goblok pisan aing teh. Bro. Kade geus kedeung anjir ada kacau kieu anjing pira ge satengah gelas anjing. Weh. Ai maneh Dodi kumaha sia teh mabok wae atuh. lain mabok drik dengikeun nya kumaha pan si jurig teh keur ngarobrol nya pan urang geus apal deui urang mah ka makhluk halus mah aslina tah keur ngarobrol anjing keur muka sejarah
sejarah tentang kematiannya manehna teh. Anjir si Hansip ngaliwat. Goblok ngacaukeun anjing si Hansip digulung ku aing teh sumpah bro. Ai mana cik atuh cing insya atulah mabok wae, mabok naon ai sia. Anjir teu pira eta apa teh cai tales. Cai taleus. Tales diparut Tuluy. di arah daunna teh dibebek gala dicayan saeutik dileguk set jaba ateul kana tenggorokan tapi liurna kacida aslina bro rek nyobaan bro Mau mencobaan aing mah sia we. Karena yang teuing aing mah baka jeung nganggap ya dengekeun. Ya mabok teh diharamkeun ku agama, ku nagara teh meunang. Sia teh kurang kumaha tingali loba nu di penjara gara-gara mabok. eta di negara mana bro Heuh negara mana we sarua meureun. apa urang mah di negara mah halus Heuh sarua di mana negara makhluk teu meunang. anjir kaduhung bro aslina bro daya ingat teh tinggal 20% deui meureunnan 80 mah geus we ka mana we duh bro antar balik ke sieun anjing teh Sieun kunapan maneh teh makhluk halus make jeung sieun. anjir leunana mah halus di ditu mah aing teh nya lamun ngaliwat eueuh setoran urang digulung teh aslina Banyak preman sieun digulung. aslina bro urang teh matak urang pae naon cing Kunaon? aya nu nusuk bro Ditusuk naonna? cai tingalikeun tah dadana urang Dada. dada Nah ditusuk teh jiga eta pakaduruk. apan si pesona teh dibeuleum heula bro Oh si pesona dibeula-beula. geus beureum ditojoskeun bro aslina Eta masalahna naon? teu anjing pacar urang teh nya Heeh. pacar orang teh kan balanya bro asli keur balanya diganggu cek urang teh lur tong ngaganggu eta pacar urang lur langsung urang teh nya didengkek kuduaan langsung ditusuk serta cek ngan nulilana meuleum pesona bro aslina dibeuleum heula supaya mati meureunna aslina bro aduh hayang balik bro Balik atuh kitu. atuh ngecol lah ceban mah sugan aya tuh lah Ceban teh sabaraha? 5.000 Ceban teh 5.000. 5.000. Lamun 2.000 cebun cebun. kuu se bro sama aslina cebun Cebun lamun marah. Ceban teh 5.000 ku A. ku A Lamun 1.000 mun ku U mah cebun cebun. Cebun teh peran teh maning bebersih nih. sabun tamam bro aslina lamun cebun tam cai make panyiu Oh, jebur, teu bener cebun. gejeburan Mah kejeburan itu. ayo hareureui Bro, eta maneh lamun keur mabok ge bisa nyanyi teu? boleh Nyanyi naon? lagu Kus Plus atuh bro Lagu naon? Kus Plus Nu mana? begini nasib ya debu jangan kemana-mana asaka suka tiada orang yang merarang aduh Nah jadi gitu lagu Kus teh. Ya. Dengekeun blogok. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana asalkan suka tiada orang yang melarang gitu blogok. Siapa jadi gitu? beda laras meureun bro eta mah madenda atuh nyokotna salendro bro Kumacing. begini nasib jadi jangan Aduh. kemana-mana Asik. aja suka tiada orang yang merarang Pak Haji Yang melarang. salah laras bro aslina bro Akan baik kumamane ada mabok. bro nginjem motorna bro lah Ini motor rekamana? rek trek-trekan bro Oh trek-trekan. Mana itu kan trek-trekan tadi nak? aslina Wah hebat. Trek-trekan di mana?
didinya di lapang eta di lapang kebo. Lapang kebo. Ya lapang kebo cep lain naon nya bro nya lamun urang geus ngetrek teh lewat KBG aslina. Oh, gancang gitu. Tarik pisan. Kumaha? Mata kurang Make motor naon? make RK cep. Ridwan Kamil. Is RX King. Oh, Reking. Kumaha sorana? Gitu sorana mabrongan ku bapak orang supaya teu tarik naon cing. Kumaha? Pelakna dipasagikeun. Jadi ancul-anculan urang teh acelog-acelogana bro asli bapak orang mah talengas oge. Anjing lamun lain bapak aing dicentang ku aing aslina. Teu menang gitu. Urang keur sare teh nah kekeletrekan wae teh. Pelak bro asalna buleut dipasagikeun bro. Nya oh teu meureunna jadi kotak meureun. Ini jadi acelog-acelogan anjing motor peti gula itu teh. Kacelog-acelogan asli. Heun bae. Tak kieu we anu mah urang usir itu jelema nya. Ieu teh leuweung dijaga ku urang leuweung dieu kurang bakal awut-awutan gitu dijaga ku jelema kieu mah. Nu matak lain naon sok we ayeuna lamun dijaga ku urang sakalian urang tiris. Ya pansok di daruruk hardang ngarahaneut. Ayo orang dah sebagai makhluk kieu bro sagelas haneut teh aslina. Aduh, segelas haneut. Nginum naon bandrek? Ku cepirtus we bro. Aduh, cepirtus. Ku cepirtus. Da ngabulak kana baham teh. Ngagolak kana baham cepirtus. Cepirtus bro aslina bro. Lieur teuing bro. Lieur teuing. Bro aya boga sisir kerap tuh. Keur naon ngalakutu? Dah bro. Keur naon? Tete tumal bro aslina. Naon cuci kerep kana tumas ya? Lamun urangnya urang hayang beunghar. Heuh. Tah tumalkeun sisir kerap isukna teh jobru aya nu ngirim sa bro aslina. Ngirim duit. Lain bro. Naon? Lisa wae mah dijamin lah. Mau balik siap. Mau balik. Ayo balik ah. Atuh bro alah tungtun tuh orang babangkieunan kieu aya dunya teh nyangeyeng kieu geuleuh aing. Apaan maneh nu mabok? Ora kudunya aya dunya nangeyeng bro. Heuh maneh mabok lain guna nangeyeng. Aduh atuh urang kumaha tuh bro tungtun bro. Ayo dituntun. Tong dibalikeun ka imah urang lah. Nah, Ngeus orang balikeun nya aing manok ditajung nu dibalong teh ningan. Sok carekan ku bapak urang. nah carekan gua mabok. Nya kieu wae cenah. Atuh cing sadar setelah atuh maneh teh kieu wae ngapoe kieu wae. Ieu teh urang teh bro itu geus 100% urang sadar pisan eta aslina. Ngan pedana ngeyeng hungkul bro rieur aslina bro. Aduh aing lah kaduhung anjir teh. Si anjing teh setengah gelas tapi anjing mata krieur edan. Abang nu mabok eta bahasa si anjing. Aduh ampun. Ye kudu aya turutaneun budak. Ai maneh geus boga budak acan. Geus kamari ya bro aslina. Budak teh 3. Dijual 15 ribuan bro aslina. Gusti nu aku. Niti 4,5 lah. Sia teh budak ayam beleguk. Apaan sami wae budak hayam. Malah 1.000 bro aslina bro. Kumaha sia we ah. Megar aduh anjing rieur kieu. Oh kasadaran si mah hirup teh. Bro boga itu Naon? deungeunna teh. Naon deungeunana? Nah jeung kasreng ge lah urang nu penting mah eusi ulah. Ai sia candahar. Demi Sia teh mabok teh nginum atau candahar? ti SD keneh tah semet ka ayeuna candahar-dahar tah aslina. Atau si teh maot berenang. Mata kieu gitu teh bro aslina. Ilah baelah jeung kasreng ge teh. Oke ku aing dibawa. Aya kebenaran itu Pais Belut beuki. Dah. Kasreng bro. Kasreng mah eueuh Pais Belut aya ge. Ih kasreng mah anjir ngeunaheun kenangna aslina. Kumaha cing? Kumaha dicarek nangejo. Cing kumaha kasreng teh kasreng? Usum dibuat. Kumaha dicarek nanampo dapugu gede durian. Asik. Kasreng bisa kasreng teu? Oh kitu. Baru bapak mang nudung blang eta. Kumaha dicarek nangejo.
Da pugu usum dibuang. Mabalik. Kita tang siapa mabalik. Sakitu ge bro atuh da lumayan mun madak petis kupa atuh. Kumaha petis kupa teh? Petis kupa jeung yayan jatni kasih Mabalik. oreng masih. Mabalik. Carekeun. Anjir bener cek. Carekeun nya Ayo balik. Didinya tuh teu lah bro. Nah, betul lah mana teu lah. Sok atuh tuturkeun lah nya. So. Bae babangkeungan. Mana apa Gatot Kaca baheula? Apal. Cai kumaha Gatot Kaca teh lumpangna? Ngak make sinjang kiruh, cep. Kirut lain kiruh. Sinjang kirut lain kiruh. Sinjang kiruh saja tining wayang benjang laja ing lumangsung. Mampa. Udah mampa. So. Mau balik. Aduh, wah silakan ya. Cep. Balik saya balik. Dipikir-pikir masalah orang atau makanya ngasup karena lemur batur. Jadi kita itu dulu yang orang tanya tengah poho nanti karena temah wadi kadang-kadang orang teh arogan teh apa kuburan enak teh sopan pan orang tehnya kadang-kadang kiih di kuburan tini dipakai mabok di kuburan teh wah kasopanan lainnya naon sebenarnya mah wah kasopanan daya tata keramana ya model leuweung ayeuna dibabat segala rupa dibabat tah nu mata kade deuleu euy bakal malina sekana diri ieu teh simol deuleu jika manehna nu galak ka urang jika manehna nyingsieunan ka urang padahal eta teh ulah urang-urang keneh anu ngaganggu kana hiji hal anu geus ditangtukeun ku pangeran karena kodrat jeung iradatna pangeran ya udip hayu balik sih deh